Oh, mana baga, lur. Kula pola di subscribe karena subscribe itu gratis. Yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi. Santri. Teh santri teh yad'una rabbahum. Santri mana meureun tapi. Ya santri kuari mah kos gitu. Dihina kan. Embung jelema. Awewe ge ditanya, "Neng, daek teu ka mung santri tung rada kebel tuh ngajina." Nu mana nih? Nah, embung bah. Yang kunaon? Surem masa depan bah. Ya ada santa goblok gak awewe. Surem masa depan. Buku santri mah masa kuburan ini geus nyaho nya nama. Surem masa depan lah. Eta kan geus aya tah. Hina heulah cak abage. Santri mah emang rada hararina nyanenya. Bah ulah lah. Mun aya mah insinyur bah. Mun aya mah profesor bah. Si emang nyaho ka profesor? Nyaho. Di mana? Gitu. Kos kuba. Botak bah botak. Akur jeung bol monyet bah. Beres. Nah, padahal mah yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi. Nah, awas Muhammad. Min hisabika alaihi. Al ayah urusan antara anjeun jeung nyana, antara nyana jeung anjeun. Urusan nyana-nyana anjeun-anjeun. Ih, atuh ulah make jeung diabaikeun. Jelema nu geus jelas yad'una rabbahum bil ghadati wal 'asyi. Hina kadeuleu ku mata kasat tapi mata kolbuna. Maka kanjeng ditegor ku Gusti Allah. Mantak ahli-ahli Allah maka kadeuleuna hararina. Ka santri-santri teh pi ahli Allahun, pi ahli Allahun. Pi karak pi. Heeh, mun cara buah karak kembang doang, kadang raga di kembang ge. Karak ge 5 tahun nyana ngaji, aja pa balik bae. Waalaikumsalam. Ka mana za? Balik bae. Enon, ulah dikawinkeun. Ajut cenah ieu mah asal kawin bae, engke titah ka pondok deui. Caknya nama kawin kumaha. Atuh parang sana. Mautul ilmi bifahzaiha. Paehna ilmu kajepit kuping ping 2. Sok loba teh ieu asal kawin bae cenah sia tas kawin mah ka pondok deui. Ya, celi ya, celi ya. Celi. Aya nu bener ka pondok deui, kitu ge lain ngaji. Nyen utawi mah monyong bae heran. Nyen utawi na monyong bae teu rek buleud. Utawina monyong sarua jeung boboga anu di imah meureun monyong. Aja tungtuna mah balik we. Yo, moal kuat. Ulah ka kawin. Ngaji mah ulah ka kawin. Bahkan lamun aya nu hayang ngaji ge yang di sekolot hayang ngaji, bawa pamajikanana. Bawa siap pondokna ku kiai ge dimeunangkeun ieu geus. Aba diarintip ongkoh jeung. Baheula mah loba. Santri nu mau pamajikan ka kobong loba. Hayang bisa ngaji tapi geus boga pamajikan boga anak. Zaman abah ge sabaraha urang. Meunang di kobong. Baheula mangadul. Lah mangadul mana beurintah. Mau pamajikan nya. Di kobong. Aju budak asal peuting ben naon sih cek kula teh di daerah. Santri teh tolol. Atuh ditanya naon ieu cenah kobong oyag-oyagan. Tebareres. Masya Allah. Tungtuna mengarusakan ucan kawin. Nyana naon masalah. Ini ucan kawin. Waduh, karacunan.